Meni asa hayang ceurik dalamun geus kieu teh. Keur modal oge meni buru-buru tapi kalah ngawadul aing mah. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah, jadi ceritanakan ayeuna arek ka kebon emak nempo bubuahan. Ari cenah mah buahna beaku buut. Sakalian noong kebon oge karena geus jarang-jarang ka dieu. Soalna emang loba kesibukan, guys. Pas datang ka kebon bener-bener pinuh ku eurih euy. Tangkal kacang suuk oge sampai katutupan, aslina ieu mah menikeun baralana satangtungan. Di babadan oge moal cukup ku sapoe 2 poe ieu mah barudak. Mantakan ngaleh-leh resiko si ari ngaran boga kebon mah moal aya anggeusna bala deui. Nah, pertama ka dieu nu dialat teh nyaeta huwi dangdeur. Karena ditita sakalian ngala eujeng gegetuk tapi ngan hanjakal huina loba nu burukan ieu padahal tangkal nama baragus jarangkung karolot palabah beuti nama malah loba nu baruruk. Oke lanjut, sanggeus ngalah hui dangdeur urang nempo gedang aya nu asak rada mengkel-mengkel arek diala wae soalna bisi kapiheulaan ku cocodot. Lumayan lah hari di peuyeum mah bakalan asak ieu tapi pas ngajul gedang mah rada kesel guys. Puguh gedang teuas keneh kalah titah disanggap cek urang teh moal genyok ieu dacan asak masih teuas yang geus we lah nurutkeun ka hayangna tapi tetep geus nurutkeun ka hayangna oge kalah nyarekanan perkara gedangna teka sanggap ku urang. Cek manehna teh ihi nyanggap gedang oge teu encuseun kumaha lamun nyanggap susu meureun. Terus ditembalan deui ku urang mah. Ihi kos nu heueuh wae eta ngomong sarua bae oge can encuseun. Pokokna mah urang teh unggal poena kieu guys. Siga si Tom and Jerry, kadang akur mah akur, kadang keur pasea mah pasea. Perkara hal kecil oge meni sampai monyong-monyong peporongos padahal mah kalem we nya santai karena urang mah sebagai orang Bogor Barat rumpin bahasana campur aduk kadang alus kadang kasar lamun ngomong jeung nu geus akrab teh osok sia aing wae. Oke lanjut, meni asa hayang ceurik da lamun geus kieu teh keur modal oge meni buru-buru tapi kalah ngawadul aing mah. Cenah bubuahan mah beaku buut tapi nada eta wareuteuh ngomong we ari sieun mah hayang dianteun urang keur modal oge nepikeun ka buru-buru. Kebonna oge lumayan jauh ti imah kadieu oge kudu diantar jemput ku motor guys. Bisa oge si motorna diteundeun di sisi jalan tapi na melang da soalna jarak ti jalan ka kebonna oge lumayan jauh bari jeung teka tempo euy siga biasa nu nganter jemputna alo keur aya di ari mah tapi hadena oge si urang can mandi karena posisina sore-sore lamun geus mandi teh mah marerang weh kana awak nyaho sorangan ieu nu ngaranna ka kebon kaleuweung mah heueuh. Nah ieu urang geus nyampe ka jalan tinggal nungguan jemputan karena bari babawaan ti kebon jadi teu bisa sakaligus kabehan kajen teuing nungguan lila oge nu penting nepi ka imah guys. Nah sakitu heula video nanti urang. Oke bye bye, see you next vlog.